barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa ditepang dangukeun di sareng carpon ti barayakita.com. Parantos sakitu seueurna carpon anu katurkeun mangga kiwari urang guar carpon dina judul Harewos Nu Gaib bagian kahiji kengeng Ki Umbara. Geus tilu isuk mun manehna ngaliwat anggar katinggal tina Chryslerna eta mojang geus aya di pamegatan beus kota anu eta. Ninggal gerak-gerikna moal henteu eta mojang teh mahasiswi anu rek kuliah. Umurna kira-kira 18 atawa 20 tahunan, henteu geulis ngan manis. Dedeganana jangkung rada kuru, make blus teteron bodas, kahandapna sepan abu-abu. Kulitna hideung santan ari beungeut keureut Jawa. Buukna hideung abang bara dipotong nyusun tina pundukna. Panonna seukeut cureuleuk narik ati. Teu make suweng teu make geulang, ukur make kongkorong jeung arloji tangan. Ngalek tas pinuh ku buku pangajaran. Manehna anu di jero Chrysler teh sadar yen jelema anu hirupna senang cara manehna mah pikeun di kota gede seperti Jakarta di mana hawa dunya minuhan hate-hate manusia. Sanajan umurna geus 50-an oge moal jadi kasusahan pikeun menangkeun mojang 2-3 anu leuwih geulis tibatan mojang eta. Tapi manehna bat katarik kuno eta. Bubuhan geus rea pangalaman meureun turug-turug aya bahana. Teu kungsi saminggu oge ti harita manehna geus bisa wawujeng eta mojang teh. Arina hiji isuk waktu Chryslerna eureun deket pamegatan beus kota anu eta cara sasarina. Manehna pohara kageteunana lantaran ninggal nyi mojang teh keur dipapayang ku budak awewe umur 16-an. Buru-buru manehna keluar tina mobilna. Tuluy muru hari weus-weus nanya, "Kunaon ieu teh?" "Udur, tembal budak awewe anu mayang teh. Katingal nu gering bangun reupuh pisan, beungeutna pias, panonna peureum, kesang tiisna tina tarang jeung beungeutna munggah ngagarajag, teu eureun-eureun disusutan ku nu mayang teh." "Ayeuna rek ka mana?" Manehna nanya deui. "Bade ka rumah sakit." "Hayu atuh." Omongna bari ngagentenan mayang anu gering tuluy dibawa asup kana mobilna. "Ka rumah sakit, Pir." Manehna marentah ke supirna. Berteu nemel sakemek supir nyetater mobilna gleser maju. Siet kakatuhu reg, siet kakenca reg, gila kakatuhu saeutik belenyang nyemplung reg di pakarangan rumah sakit. Sanggeus mobilna diparkir jeung geus dipapadonan, supir keluar antri meuli karcis. Plang lila teu mol-mol. Manehna ngareret ka budak awewe teh. Pokna, "Saur Mang Supir bager, tong cios meser karcis gitu. Urang ka dokter partikulir bae." Budak teh ini telila geus jol deui diiringkeun ku supir. "Urang ka dokter partikulir bae, Pir." "Ka dokter mana gan?" Supir nanya. "Kadinya bae kanu deukeut di jalan tengah." Ngan sasiet mobil geus parkir di hareupeun bumi dokter. Kabeneran teu rea pasien ngan ngadagoan 2-3 tuluy dipanggil. Sanggeus dipariksa taliti pisan gejos disuntik, gutur dokter nyieun resep. Bari mikeun resep cek dokter, "Putra teh kedah disuntik 5 kali unggal dinten." "Sae dok?" Tembal manehna bari mayar ongkos pemeriksaan. Ti dokter tuluy ke apotek meuli obat. "Di mana bumi teh bager?" Manehna nanya ke budak awewe teh. "Di Tebet om." Bubuhan supir kota sakitu kendaraan ngantai-ngantai bae teh. Suat siet seselenep di antara kendaraan-kendaraan sejen. Tumata kaluman nu tumpak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan.
garayakita.com. Gancang nepi we ka Tebet dihareupeun hiji imah anu basajan sakuma biasana imah sewa pagawe leutik. Di dieu om eta rorompok teh ceuk budak awewe bari nunjuk rek mobil eureun berai panto mobil muka tuluy keluar anu gering dipayang ku budak awewe teh manehna nuturkeun paneuri mih budak teh nyalukan indungna berai panto muka torojol awewe tengah tubuh keluar ngajengjan bari olohok panonna red kanu gering red ka manehna red kana mobil herang anu ngajugrug hareupeun imahna bangun heranan pisan. Om mih ceuk anu mayang nu gering ka indungna bari ngaliwat ka hareupeunana. Mangga lebet pak omongna. Manehna asup nuturkeun nepi ka jero tuluy sasalaman. Mangga linggih bari nunjuk kana kursi sanggeus manehna diuk pribumi tuluy ka jero nyampeurkeun anak-anakna. Geus kitu kadenge ku manehna anak jeung indungna teh tinggalna ngaromong beureun anakna keur lapor ka indungna teu lila pribumi teh nyampeurkeun deui ka hareup brak diuk dina kursi pahareup-hareup jeung manehna bari tungkul pok nyarita. Punten parantos nyesahkeun. Henteu bu, keresan abdi ngalangkung katinggal tuang putra nuju ngantosan beus kota kumargi katinggal tuang putra udurna repot nya ku abdi teh dijajabkeun ka rumah sakit. Nanging dugi ka rumah sakit teh nyampak pasien parantos seueur pisan. Lajeng bae dibantun ka dokter partikelir. Ka dokter serang obat ge dibayar ku om nih. Ceuk budak awewe teh ka indungna ti tukangan panto. Atuh isin nyesahkeun pisan pun alo teh. Omongna sari-sari dareuda. Pun alo sanes putra eta teh mohon alit unah dupinu udur matati pun alo putra pun lanceuk. Oh gitu eta bu, saur dokter teh disundikna kedah unggal enjing sawios ku abdi tanapi ku supir unggal enjing dijajabkeun sawios sekedah nyesahkeun sakieu oge parantos pirang-pirang nuhun kana kasayan bade serang pun anak atanapi serang abdi bae sawios budak aya waktos unggal enjing oge hawatos tebih serang eta lanongna ulah lali masihkeun. Aya nu kedah 3 kali serang aya nu kedah 4 kali sadintena tinggal bae dina etiketna semohon mangga jol nok unah nangi baki brak deku sor cangkir cinte jeung keler kueh leutik hareupeunana bobo cece teh non manehna nanya mohon om jung nangtung leos deui ka jero mangga nyangakeun mung teu aya rencangna cekap bu bari ceuk kana cangkir ngan tiba diantelkeun kana bibirna. Kitu bae atuh bu enjing abdi ka dieu deui tuangna kedah bubur saur dokter teh omongna deui bari jung nangtung mangga tembal pribumi anyakal pun lancik teh acan dongkap ti kantor. Sawios enjing oge manawi tepang song ngajak sasalaman baremios bu mangga nuhun mitra kaum dangu isukna pageto amatna 5 poe manehna terus-terusan nyamper jeung jajab anu gering ka dokter lain ngan jajabna wungkul tapi jeung nganterkeunana deui ka imahna bojeng nyimojangna bojeng kulawargana anu dianyerkanana manehna geus pohara wanohna unggal datang tara sok lengoh kudu bae barang kirim lain bae sarupaning kadaharan tapi sering pisan saimah-imah disalinan kabeh. Komo senajeng sapatu mah teu sidikna unggal minggu aya bae anu dipangmeulikeun karasa pisan kumaena beuki lila beuki berat ka eta mojang teh nyaa gegedena mah najannya oge aya rasa sir ari dinyi mojang karasa deui kumanehna yen teu rasa kahutangan budi teh timbul rasa asih ka manehna asih mika cinta saliring gerakna boh ucap-ucapanana boh lana lenekna bangun nudulang tinane pisan ari lalaki teh ulah bon diberean hate henteu nage kapan dibelaan kekereuweut ayeuna marena sering nongton paduduaan boh dina mobil boh dina tempat nongton boh keur laleumpang teu weleh pagaye-gaye teu weleh arotel teu bina jeung panganten anyar ngan rahayuna henteu ari nepi ka katalanjuran mah
lantaran mainna teu oleh inget yen Nyi Mojang teh masih kuliah keneh karunya basana. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Hiji mangsa kira-kira pukul 12 peuting baralik tos narongton ti Jakarta Fair manehna dariuk mopoek di tepas hareup ngobrol paduduaan pok Nyi Mojang nyarita bapak teh kasep sareng gagah tati mah moal gaduh salaki ari sanes ka bapak mah sarios didamel anu kadua katilu atawa nepi ka opat oge. Bari nyarita kitu teh Mojang nyarane kana dadana gampil kawin magelis nu penting kuliah bae heula sing tamat. Omongna bari ngusapan buukna bapak tos janji ka diri pribadi bade ngantosan dugikan nok tamat kuliah. Omat nok ulah lepat hartos aribana teh teu langgeng sifatna bisi engke mun urang tos ngahiji teras bapak dikersakeun ti heula lantaran bapak mah geus aya umur teh ari no kagungan diploma matang tos moal katalangsara kumargi gitu omat teraskeun kuliah teh sing dugi ka cucud sayos bapak ngongkosan nama ulah nyuhunkeun deui ka apa. Nyi Mojang teh tanggah tuluy merean bari gadona dicomot rek gepisan digegel bibirna ngong teh aya sora manenong toreng pisan kadenge kumanehna ulah lali ka urang kampungnya ka manehna ngarengkog tapi nyium nama diteruskeun kana tarangna. Saha nu bi nyarita nok manehna nanya nyarios naon pak. Nyi Mojang malik nanya bieu ka kuping ku nok aya nu nyarios teu nguping naon-naon tati mah piraku kapan manenong toreng pisan ka kuping ku bapak bapak mah aya-aya bae dadanguan manawi manehna jadi ting sariak bulu punuk. Mitra kaum dangu kacaritakeun manehna mulang ti tempat eta awewe nepi ka imahna keur cucu-cucu keur gegelehean soratan katinggal anu kadenge tadi teh teu oleh ngahieng dina ceulina kadenge deui teu beunang dipopohokeun baranyai rasa manehna inget kana kejadian 20 tahun ka tukang harita teh awal tahun 1848 zaman long march ti Yogya ka Pasundan nepi ka Sulam perwatasan Jawa Tengah jeung Pasundan teh manehna jeung rombonganana geus rarincug turug-turug bebekelan geus koredas pisan ti kamari teu kararaban pisan sangu barang rek brek pisan dariuk kareureukkeun kacape ngan heong-heong bae kapal terbang musuh sadua-dua luhureun sirah haliber hanap naker kawas rek arantal kana pucuk kalapa sagede ngajauhan rasup kana tukangeun mega teu lila geus heong-heong deui burubut bleng burubut cegur Sulam diturug-tug ti awang-awang poho dicape poho dilapar jeung halab-hab manehna jeung babaturanna nya kitu deui rahayat pangeusi Sulam pahibut ribut paburisat lalumpat papaheula nareangan panyumputan poho kabatur poho kana bawaan ukuran sel anu disorenang keneh manehna mah terus lumpat lain ngajoprak nyumput dina solokan cara babaturanna tapi terus kaluar kota muru kaleuweung kukurubutan jog kahuma nepi kadinya teh sukuna geus meh teu beunang dilengkahkeun beuteungna karasa pupulilitan ti korona tuhureun amakanana geus maronok kawas anu rek porot najan kitu lantaran ngarasa tacan aman manehna maksakeun kumarayap asod-asodan neangan tempat anu sakira leuwih buni joga saunghuma goledag dina babalean nu aya di dinya las teu inget dede anaki sok ieu leueut katinggal inungna ngasongkeun gelas cai maneh herang pisan regot-regot manehna di inuman sesana ku inungna teh diceuceuhkeun kana tarang jeung mun-munanana nyah manehna beunta tuluy luak lieu ka sisi kagigir bre katinggal aya nini keur nyakal gelas kosong. Pereumkeun deui kasep
omongna bangun anu dedeh nakar reup deui manehna peureum. Ari bray beunta deui katinggal sinini teh aya keneh dina tempatna tadi. Tapi ayeuna mah lain nyekel gelas kosong, nyekel senok jeung piring bubur ngebul keneh. Bari teu ngomong sakemek sinini teh ngahuapan bubur. Unggal-unggal memeh senokna diasongkeun kana sungut manehna teh ku sinini ditupan heula. Tekung si memenitan bubur sapiring teh geus amrin. Rengse di inuman deui pok manehna nanya, "Mak, di mana ieu kuring teh?" "Di saung huma Kasep." "Ari emas saha?" "Bet bager-bager teuing ka kuring." "Keun, engke kumaha diterangkeun. Ayeuna mah kulemkeun deui bae heula," omongna. Bari leos mawa piring jeung gelas kosong keluar. Dipeureum-peureumkeun oge manehna teu daekeun sare deui. Ingeteun ayeuna mah kajadian kamari teh. Ingeteun deui waktu kamari manehna lumpat sakabulang bentor. Horeng geus sapeuting leuwih manehna sare di saung teh. Dari tate geus meh pukul 10 deui isuk-isuk. Kulantaran geus ngerasa seger, kuniang manehna hudang. Pulilit ka kenca drak-dak, pulilit ka katuhu drak-dak, tuluy babatek jeung nangtung. Dalig-deug keluar, koreleng ka pipir saung, kasampak si emak keur ngepoh bae, niupan seuneu keur ngaliwat. "Mak," si emak ngarenjag tuluy malik. "Ih geuning, geus gugah." "Mohon mak, seger geuning tos nada bubur mah. Kalaparan sigana mah kuring teh mak." "Satu emak teh geuning uning aya kuring di dieu." "Kapan saung emak ieu teh? Paranti tunggu manuk." "Unggal siang oge mama aya di dieu." "Ari bumi di mana?" "Di lembur Cisalamet. Aya menawi 2 kilo mati dieu." "Ari encep nu ti mana?" Dadak-dadak kumanehna didongengkeun ti barang ini ti hijrah ti Pasundan ka Yogya. Nepi ka harita keur balik deui ka Pasundan, sasab kalebah dinya. Imet gemet teu aya nu kaliwat. Lebah manehna nyaritakeun kasangsaraan anu karanapan di perjalanan. Si emak teh make misak sagala. "Deudeuh Kasep, paingan tadi anjing-anjing katinggal ku emak anu Kasep teh sapertos mayit bae. Tos ayeuna mah reureuh bae heula di dieu. Sing dugi kasehat pisan. Ulah wakan neraskeun perjalanan. Mohon mak, bade reureuh bae heula. Mung menawi nyesahkeun ka emak." "Henteu Kasep, malah binga kanggo emak mah. Serang saya nama di lemur reureuhna, ameh rada utami." "Sawios mak, jadi bae di lemur mah bisi manta kumaonam ka emak. Datang tos kalan-kalan masuk aya walana patroli." Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu geus 5 poe manehna mondok moek di dinya dimemenan ku si emak. Kasehatanna geus jag-jag deui, geus pulih deui. Da disuwuk daging hayam unggal poe. Poe kagenepna isuk-isuk keneh manehna geus mandi di pancuran. Rengse mani tuluy dangdan. Maksudna mun si emak datang rek permisi, rek nuluykeun perjalanan ka Pasundan. Tapi ari jo teh si emak datang bet duaan jeung Mojang Herang. Mojang lembur 20 tahunan. Geulis bawana ngajadi lain geulis pupulasan. Dedeganana rada jangkung, hideung santen, semu peungkeur. Beungeut keureut daun seureuh, narik geugeut kanu keureuh. Ari baham ngan sacomot, dias beur ipis beureum semu galing. Ari pangambung mancung lain demes lain, teuing da aya alus kitu. Keletna matak ting seredet hate. Gelungna teuing gelung naon ngaranna, ngalumuk dina punukna semu-semu udulan. Kabaya dikajerokeun ari samping rada-rada ngaleleke. Anu matak teu aneh, mun kiseh mah sajongjongan mah olohok mata simeuteun. "Ah, moal tulus rek permisi teh," pikirna. "Nepangkeun ieu teh pun anak," cek si emak kanu keur olohok. Solongkrong nyemojang teh munjungan bari imut nyebut ngaranna.
artasih nampanan rada ngelepar sairama jeung angeuna anu kaketegan. Teu nyana si emak bat boga budak mencenges kieu, ceuk manehna ngan teu kedal dan nu kaluar mah ukur haturan. Cenah sisinan tenen wayak ieu parantos dangdos sagala. Cek si emak bari ngaluar-luarkeun babawaanana tina boboko. Cara sasarina sangu katut deungeuna pikeun sasarap manehna. Maneh hideng nyimojang mairan cai teh tina teko kana gelas sor kahareupeun manehna. Nyeta mah hayang jalan-jalan kuring teh. Ieu titingkuheun. Temalna bari imut, ret ngadeuleu maling ka nyimojang. Nu direret males imut, luk tungkul. Mangga atuh rek jalan-jalan mah tuang heula. Cek si emak bari ngaleos kaluar. Ladenan nyai, bubuhan tukang berjuang sakedeung pisan ka si emakna teh. Can ge anggeus dahar manehna geus bisa ngabandang hate nyimojang. Nurutkeun pangakuna eta mojang teh geus genep bulan raranaan. Rengse sasarap tuluy jalan-jalan teh ya. Nu disebut jalan-jalan ku manehna teh ngideran huma nu si emak sakulilingna. Ari sema bangun nganyahokeun kanu ngarora. Atuh jalan-jalan teh sama mena make bisa pakaleng-kaleng sagala. Dinusuni reg eureun ngariuhan. Isuk sorena waktu sema mulang ka lembur cara sasarina nyimojang teh ninggalkeun maneh karunya kanu nyorangan majar teh. Sanajan lain ucing garong, ucing lugu ge diurus kahakanana hade-hade. Arina nyawa-nyawa teuing paisan mah piraku tengah hengoy. Komo ieu paduduaan peuting di saung huma nya tiris nya keung. Mitra kaum dangu cag harewos nugai bagian kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu heula ke urang teraskeun kana carpon dina judul harewos nugai bagian kadua. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com